wujud sifat rupa asma jenengan apa pegawaian jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan aya mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodoh teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uya kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana jadi jalma nu DP hadap asor setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah alif lam ma'rifah jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lamun muka sapah anjeun utek tawa walang taga ropati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna aya nu katenyo jeung nu nenyo teh saha teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kaitu teh pangihna dina bismillah nu nulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh contohna sok sia udud atau nginum minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun nu dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh pot lan sora naon eta asa nguping sora asbak teh cing wah suanten naon wah asbak rabi abong di leuweung ya aya anak ganeng kakolotek doraka mesin naon adi euy kana da di leuweung marupa-rupa sasatoan di sarada meureun ulah loba dedengean ulah loba teng dedengean sababna lerek atuh kana tincakeun teh jadi we ciraka ku pamolah sorangan lain aya sugan teh lomang tadi ukuring teh borogek we efek teh digebrus kadinya kana lomang geus juing ngomong teh kitu-kitu sia teh ngagamana teh teh sia eueuh kuring teh meuni reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap naonan aya sia kikituan ai buah sia lalieur sia teh buah garelo mereka bawa ya cek aing oge nular panyakit kitu mah muka bawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kabeh ieu alah ampun teh anjir kelenci mun sagede kitu nyong marmot toke do kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh jeung iwung lujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh su nya abdi ge asa geus panggih teu jeung ieu nya dah cing emut-emut
Raden Pandu putra mahkota negara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar iya nun kayak makhluk aneh nah ini teh kelinci agak lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet ku monyet kasih ai jelema menikah leuheuh ai monyet tapi kamulus gitu aing siapa ku monyet lian kesehatan lain eta meuni bodas gitu buluna kabehnya oh menengaplak ka Sutra kan oh di urang mah beungeut na wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh teh ka monyet oh sugan teh ka urang geuning ka rasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena menyentuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasi anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh kita teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu iya pami ieu ya Semar Abdurrahman Banar peuteung eta mah kumaha we jak Banar Mujair ampun aduh dari dege teuing atuh ai eta nu tukang sim kuring seun pinguin Semar seun cing kakolo teh tong kitu-kitu teuing hayang doraka meureun si eta mah ai eta abi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ayo itu nu tukang abdi ieu ayu ting ting aduh paingan geulis aduh paingan cantik paingan samperenik aduh paingan nepi ka mola kitu di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru aduh ayahnya ayu ting ting di Ciniru aya wae atuh kan maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan pusaka Jaya Kamulyan leres cadak tilu teh joy jelema jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apal beda ieu mah ya murid Ayub jadi ada bisa jadi teh murid Ustaz Ayub ari artina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean bener atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan aya naon asma teh batuk eungap nah teh meni hese-hese teuing asma penyakit atuh teh mah ngaran
kaulah teh Hanoman uluh Muing ujang tobat wah ingat nama meren ingat keneh ka kuring ke ieu teh Oman Hanoman oh benar kungsi baheula Pak angel keneh di Garawangi Krishna orang karepe alah Oman Sutisna disangka teuing teh upami telepat mah ieu teh pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana gitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet si kasiniran gitu ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring kelenan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula pan kungsi ieu aki aya keneh tubuh sok hewe nya monyet oge nih sarua monyet kayak Cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh kantos tidak mengenal lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah keras hati atau eta masun gokong eta mah atuh jeung atau eta masun heula Sunda rencang alim di sun mah atuh eta mah Sunda rencang aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan gening aya di dieu timal kaulah teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa dah ditingali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar cai nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina beres kabiadabanana atuh luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawora waspada nya dewa mah sakti dewa mah nya matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa naon ya dewa naon sia dewa lah benar euy dewa sautet ieu teh putra mahkota astina leres di dieu sim kuring teh ada tengah dunungan teh seun nuhun milarian naon pusaka leres jaya kamulyan timalan wah sanes saurang puluhan sumping ka dia puluhan jelema nu daratangan eta nu teangan syariatna jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ngukur karek nepi dina sangkang dina syariat laras teu apal hakikatna merukan harta karun teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek cangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna wah ieu eleh ku Anoman nya euy oh eta pikiran eleh ku monyet emutan nepi ka eleh ku monyet mah tah dengekeun deui aya di leuweung teh cing nepi ka kitu coba tur memikir mikir nyingka ngasingkeun diri teh mikir lain ngasih nuhun atuh tugas eta teh kitu kasepuhan wah iya Kang milarian pusaka jaya kamulyan leres tuh jago mujeng we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong ieu pangna nepi ka apruk-aprukan teh
tapi ka balangsak teh pan jika anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor kumaha wah cing nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun teu jauh tina diri geuning tong kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna iya lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa iai uyah kidul teu boga rasa iai panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana wah yo jadi jalma nu DP hadap asor hirup aya anak eleh ku wanara ramah tamah teh nah panggih ku monyet euy heeh bener da urang matanana subur ngurukan teh siki nama ku monyet we mata orang atuh da melak sampe jadi sampe hakan sebeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh teu sesamat sampe we deui kulub pecahkeun deui mah sampe teh jadi naon padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna no robuna teh pangurus lain garepek tina sampe jadikeun keripik kecimpring panepi ka sohor nya kecimpring sampe kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru kumaha teh lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Belum Surabi teu pirah bari jeung buukna ge curiwis aya we genep belas lamar nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah bener tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make nepi ka kinca make naon teh geuning teh bener nepi ka di jog-jog mobilan geuningan sedanan tak kitu nu mikir mah jadi dipecah deui panti dituna teh kun payakun tah urang teh kabagean pikeun payakun ngajak ngalobakeunana gitu dari dituna mah hiji cenah berkembang sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa naed baheula bangsa urang teh jeung ngejahun fried chicken teh ai fried chicken teh goreng daging hayam peda make tarigu hayam kabur kan nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang datang teh ti Amerika dumeh ngaranna beda fried chicken temen hayam kabur teh chicken oh nya wah kitu tinggalin urang teh bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya ieu mah pred heuh tina pred teh didenge teuing setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana ieu teh tuh kan oh eta leres nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung bapa padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng inung bapa leres inung sok barang dahar osok jadi kekuatan bapa sok barang hakan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah mun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal mun eueuh panon poe gabung mun eueuh angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun nya tat aci-acina teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa balatuk jadi anjeun
gumantung karena gen karena turunan. Aduh. Aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan. Emang aing teh merik. Burukan sawang. Munang sararea anjeun teh. Tatangga ge milu nyieun. Jalma-jalma ge milu nyieun maneh. Pandu. Saha nu ngalalak lauk di laut? Nelayan. Jelema lain nyanyian dari ucing. Sanu nyeun siribna, sanu nyeun jaringna, sanu nyeun usupna, sanu ngasina, santerkeun ti sisi laut ka dieu. Munang sararea nya. Kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah. Wallah. Alif lam ma'rifah. Dulu itu. Aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia. Untung kana beungeut. Mun kana baju geuleuh. Jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat, jenengan ti sakabeh asma. Lieur keneh dek mah euy. Moal kepikiran ku Akang. Imah. Naon imah? Naon jo imah ieu teh? Imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat. Naon? Nyebut imah temanya orang teh dituntut pantau jendela teras WC nggak semua imah gitu atuh. Imah dari jero imah teh rupa-rupa. Oh bener ngerti pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah. Imah komplit imah ngaranna pantau aya seeng penimah. Oh eta nya ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tawa walang taga ropati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna pujang aduh wah ya anu pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan. Siling wasiatan. Sarua pada makhlukna. Ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana. Jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Mana kamuliaan teh? Timalan tak tidak mulia, kapanggih we mulia anjeun. Bakal panggih jeung kajayaan. Ieu Pak Jididin Aduh. Hahaha we. Awas lu ngarti. Nah, ieu mah benyit. Mung dibawa karena bener deh. Ese di dalam pengna ese dibawa karena bener. Kota malahu ala kulubihim teh nu kitu. Oh nu kitu teh. Ditutup hatena. Geus dipanat hatena. Ditungtun ngelel, teu ditungtun ngelel. Naon cing? Dicitak siapa yang ngomong teh. Ai sebut kitu mu. Sarua jeung nyarekan anjing aing gitu. Tuh baik kana goreng mah sakilat aja teh mah. Apa nih? Apa yang di dinya? Sabab poena di dinya otak apal. Sabar aku
leres timalan saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna kene bener timalan ngaku tangis ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kayak teh gitu Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya bi onah bi kayi setan saya teh kabemina teh ka aing teh aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung ya bi teh kalayan kakawasanana kalayan kersana kalayan ilmuna tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam nu jauh gawena ge acan gawena disebut Islam adean ku kuda beureum teh daing mun Islam KTP ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan benar nu mata kaya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan ketuhanan meureun saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kana rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad teh rasa teh eta teh paingan ta eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh ari yang seukeut mah tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab sumur lain biadab tapi beradab mah lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran nyaksi kadua kana anu departemenna Nur Muhammadna katiluna didinya persatuan bakal katingali al-jama pangihna dina bismillah nu nulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh tepi contohna sok sia udud atau nginum minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh kayak balik ya ngarti nu mere teh leungeun saha eta leungeun kuring nu dibere saha sungut saha sungut kuring nu ngarasakeun kuring leta saha leta kuring saha kuring deh anjir di dieu dek di aku naon ku sia nu nulungan jeung ditulungan contohna gagaro sesok gagaro saata nu nulungan leungeun naon ditulungan sirah sa nu ngarasakeun kuring saha kuring deh cepot mati inung bapa sangeusna gelar kadunya naon tuh kamanusiaan bergum tak bersatu nanti dina wujud orang geus bersatu ngan pilih ngarek bersatu dina kejahatan ngarek bersatu dina pengabdian dua jalur pamilih geus aya di mane ku ayana bersatu hasil tina naon tina musyawarah mupakat rasa hanaan dina hate panita suku ngalengkah sangeusna nepi ka dituju leungeun titah nyopot gelas
leungeun cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas bersatu jadi kekuatan keur anjeun sorangan nya saha eta kersa pangawasana teu jauh henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna dengena awasna ambeuna bareng ban timalan karaos nu bulet panggih nama ku monyet oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo kak dia kasihir kesabaran kasihir kasirap apa pene ku pangabutuh pokokna mode Nabi Musa baheula ku Nabi Musa Kang disihir ku Firaun Allah sihir dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir ku rasa bohong bedegong muntang mung sirik pidik padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerak deleg la ilaha illallah nya eta cekel kaleg-leg teh kabeh oge eta we waduh pegangan hirup memu nya bener mata pula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh we teu matuh teu matuh teh ada mota angeureun sangsara geus ngerti sampean leres pangarsa mararota jeung maruli lamun geus nepi ka nya ka rasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean aya pusaka teh hatina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di ajen di diantep poe digunakeun bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta neangan cai nyuk curug leuwih teh nu neangan sangu bari mau boboko neangan kabogoh aya pepotongan sing tok mana karep ngomong teh eta mah satang bobo di pemukon bara alah neangan pijodoheun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue eta teu boga luar biasa Kakang Semar Purasun Baraya Wilujeng tepang deui sareng channel Seni Wayang mugia sadayana sehat walafiat yuk urang dangukeun pintonan wayang golek ieu sampurasun lamun geus apa kana jati diri eta dah nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin laras nampir bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo timalan istuning sagolek pangkek sacager pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh loba dikadinya we bulat beuri iya kadang-kadang anu bener jadi eleh kadang-kadang anu salah jadi menang da eta ku duit abong hukum dunya jadi keadilan teh semu beres naon semu teh lagu gue ora semu ora jamu atuh teh mah ora jamu saya tahu mana karep aya bandir Islam kan ngerti sampean
nuhun pangersa naon nurek disombongkeun ku anjeun naon rek diagulkeun naon nurek diagulkeun ku anjeun dume anak raja timala sarua teh jeung si cepot pada akaneun cacing bener timalan di hadapan anjeunna rekep deng papak sarua laras seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal kalah lalumpatan sih payu kana keuyeuk tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna hargaan mana hargaan keneh bangket teri harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup wah eta bakal leuwih ti 1 anjeun leres lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur laras akhirnya tidak pegawaian bakal gitu tak nuhun anoman nuhun kahartos kulan sakitu ge kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong sumuhun buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun iya pangdoa kula marengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timbalan tuluykeun mun teu kitu bahaya perjuangan laras sok dina gawe buktikeunana tong loba omong geus kana sungut mah pasea recok geus kana sungut mah tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe anoman perbancana suta dah ieu inggih abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teu katingali wujud beres uluh kujang amui abong dina habitat nanya ih leres kulan kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun lestari deui kulan si horeng kuma urang nanya kang tageni eta barokah sina arutuh deui kulan nah make linglung sagala gening nya saolah-olah kaula teh linglung iya kulan sumuhun linglung di dunya di akhirat ge bakal kasasab leuwih sumuhun laras bakal samarampa di barang nuju raos dah imbawacana saperaptanepun hinggih ieu aya nonoman di atas barat leres kakasih nyaeta Bambang Kombayana doh ieu inggih wong alas pinggandingkan salah walah saha deui teh bulan anu ngoceak teh saha ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung wah saha eta aya budak ngora ya sumuhun wah Sampurasun rampet Bambang Kombayana di negara atas barat iya inggih di berat madia nyaeta ngajuk-juk kaya tempat maksad milarian pusaka jaya kamulyan leres wilujeng tepang satria nuhun satria hei barudak ngorawungku di tiap-tiap negaranya laras pamilon meuni sarua sami ngintunkeun pemuda nya Kang tapi hebat kudaekna oge di nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu laras di negara Astina deh maksad ka ieu tempat
sami kaula teh milarian pusaka Jaya Kamulyan sami atuh kaula oge kakasih Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana keur budakna teh kokom teh bisa jadi itu teh ujang kokom atau bye-bye lamun juragan Pandu keur leutik teh Pani kok si nyupir tadi lamun bapak keur budakna teh Dibja dasar rupa itu teh udah akang ewok ngaranna tuh nembe sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan pernah urang sasarengan di resan mana eta Talaga Arum teh cing kaula bade ngawartosan bakal penak eta Talaga Arum tapi upami parantos kapenak heula eta naon nyaeta pusaka Jaya Kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan tuh geuning pusaka daya jugrugna ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot urang sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana dah eta Ustad tuluy ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka wungkul warisan harta karun wungkul upami ninggal kana sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang para luluhur urang ieu teh anu mihapekeun ka urang supaya magehan budaya urang eta teh ciri nu mandiri sampereun paneureun urang teh taku kituna ku urang payus dilestarikeun kalayan dibudayakeun leres sabab yakin kasohorna nagara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana sanes dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan tah didinya bakal penak jeung kajayaan di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih jeung perasaan nya mulia disebutna salira kagungan negara salira turunan ais pangampih taku kituna upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna nya di dinya salilana teh migawe pancadarma darma nu kahiji ka pangeranan nu kadua kamanusiaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge keadilan keur sararea emang na aing datang ka teh hayang ada ingin dakwah gitu aja nganti mana ya aing mah dek neangan pusaka na kumaha bentukna eta atuh hapunten aing manawi teh sadarajat mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur kaula mah anu aya patula patalina jeung pancen nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan saling wasiatan abeh terugi sabab di dunia ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten manawi teu kasinggung
buktikan anjeun bener geus menang pusaka eta nu mawi paran mana buktina sumuhun anu neme kadangu ku salira bere kayaknya Talaga Majalengka kayaknya meni kawina-wina teuing jelema teh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha meni merugu atuh atuh cenah hayang panggih jeung Talaga Arum kitu ka Waduk Dharma bawa namurukan aya jugrugna meureun teh Kang lamun anjeun geus meunang eta pusaka cing kaula ninggal eta teh naon ikan tidak tadinya tidak bancen menang tang beuteung aing murukan sangu goreng dek dipasrahkeun apa moal hayang lenyo kaula sente aya barangna mah dina gawe buktikeun mana tong disebutkeun ku sampean murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun sombong sampean jadi citak koing jang ama Kakang benar segala macam ini nu asih di pulang sengit ya kebenang di bejaan cing atuh urang ulah galak kitu ulah ampang leungeun sobar lenan jelema kieu mah kudu diwarah ku aing jelema teh mun teu beunang di bejaan sidik eta eusina mah belegug da barangna mah wadu kieuna atuh otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu ngayuk rupa teu mentana sia teh beda teh euah-euah kalakuan teh tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh benar murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun murukana jugrugna maung meureun heeh eta sili sengitan Sili wawangian gambarna maung nyaeta manusia unggulan na belegug-belegug teuing ieu mah loba nu kasurupan ning yang kalapa aing Prabu Siliwangi hayang nog hayam juri goblok nu kitu mah heeh sidik pagaweanana kudu diturut teh cing kaula mah hayang nejo sakedeung eta nu tadi ngomong sia dek dibikeun moal Kang kula hiji lemah hayang naon hayang dicekek teh ku abdi mun kawina-wina teh hayang digebrok teh mah hayang diledot nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah percaya Kakang Haji Didin atuh pikiraneun percaya Kakang tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah percaya ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak anu tidak plastik bisa ngegilek didangu teh dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana ulah dianggap remeh ku sampean nemak bagong wah sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna dah komo aing mah beurit percaya jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula kumaha Kang tembak ku aing beunang beunang. kaburu abus kana liang da jauh 1 kilometer menebakan lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya deui janji ngabe yang diengab dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun neme teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta gugeuh upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal sarubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang aji mola ti tegah ka dijaya urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadyan mau pintora katenger bisa katara pun jila apa aku ora tau wedine majua ulah kanyir eta basa nepi ka haling aja dok leuleung lamun bisa lompat sakitu kepoh teh jang aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa
aya nu kumaha karakter jelema eta rupa-rupanya oh di dunya kan Iya. ih aya nu neuk trek sawe kan ku abdi lah cicing ku abdi sawios kan ku abdi cicing nah tuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali kumaha nyamatna nyamatna nya Haji Didin beres PO PO deh nyingkas ya nah kuat mana berukut teuing saya tahu sawios satu ku abdi kan leret eta nyokot batu sok atuh mana dogeun nah sia teu keuna ngaplos suka teu ngaplos pengen ke mana da mana dogeun aku kecap matsua oh panas